Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi sadayana tepang deui sareng simkuring alpakir dina raraga urang belajar sami-sami belajar ngaoskeun kitab gundul, kitab dasar anu diaos di pasantren-pasantren salah sawiosna kitab Sapinah anu bade dihanca dina waktos anu ayeuna ngalajengkeun hanca-hanca anu parantos ku simkuring diaoskeun dina waktos kamari-kamari. Mung hapunten sateuacanna boh bilih mah aya kalepatan dina ngaoskeunana, dina ngahartoskeunana oge dina ngajelaskeunana simkuring jadi hapunten. Mugi ageng tawakufna margi simkuring aya dina raraga belajar. Kaleresan minggon kamari sababaraha waktos kamari urang ngabahas perkawis anu terakhir teh nyaeta pasal maning taqodonya anu hal-hal wae anu diharamkeun jalmi anu duhadas. Ayeuna urang nincak kana pasal anu salajengna nyaeta perkawis sabab-sabab kengingna tayamum. Namung sateuacanna sapados semangat simkuring nyungkeun bahan tosanana. Biasa upami eta mah naon namina teh like, subscribe, share and comment lah saur bahasa gaweuna mah. Mugi-mugi simkuring tiasa tiap dinten atau napi minimalna 2 dina sakali ngupload. Mugi-mugi manfaat kanggo sadayana khususna kanggo simkuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang sababna tayamum. Asbabut tayamumi. Ari pirang-pirang sababna tayamum eta salah satuna aya 3. Faqdul ma'i kahijina henteu aya cai. Wal marodu kaduana teu damang. Wal ihtiyaju katiluna priyogi. Ilaihi kana eta cai li atos hayawanin kusabab halab-habna hayawan muhtaramin anu dimuliakeun ku sara. Goirul muhtarami sanes hayawan anu diharamkeun. Sitatun ari goirul muhtaram teh eta aya 6. Kahiji tarikus shalah nyaeta jami anu ngantunkeun salat. Wazanil muhsanu kaduana nyaeta jami anu jinah muhson. Wal murtadu katiluna jami murtad. Wal kafirul harbi. Wal kafirul harbiyu katiluna kaopatna kafir harobi. Wal kalbu sareng kalimana gogog. Al ukuru anu galak. Wal hinjiru sareng kagenepna bagong babi. Tah di dieu urang ulah sakali deui. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang sababna tayamum. Asbabu tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum eta salah satuna aya 3. Faqdul ma'i kahijina henteu aya cai. Wal marodu kaduana teu damang. Wal ihtiyaju katiluna kusabab priyogi ilaihi kana eta cai. Li atosnya hayawanin kusabab halab-habna hayawan muhtaramin anu dimuliakeun ku sara. Ghairul muhtarami sanes hayawan anu diharamkeun ku sara. Sitatun eta ghairul muhtaram teh aya 6. Tarikus shalah kahiji jami nu ngantunkeun salat. Wazanil muhsanu kaduana jami anu jinah muhson. Wal murtadu katiluna jami anu murtad. Wal kafirul harbi kaopatna jami anu kafir harbi.
Wal kalbu kalimana nyaeta gogog al ukuru anu galak awal hinjiru sareng gagenepna bagong. Di dieu musonif nerangkeun yen sabab-sababna tayamum teh ngengeng tayamum teh aya 3 kahiji fardul ma'i urang nyaeta taya cai lumpat ka kulon lumpat ka wetan lumpat ka kidul lumpat ka kaler ge urang milarian cai ikhtiar urang secara syariat urang hoyong abdas tos manjing waktos kana waktosna netepan taya cai wae maka urang kengeng tayamum. Anu kadua jami nu teu damang seueur cai aya sakulah aya 2 kulah aya sajemlung aya sagentong tapi urang madorot di mana salira urang anggota wudu kakeunaan ku cai maka urang teu damang atanapi ateul atanapi kumaha wae anu nyababkeun madorot kana diri urang maka urang tiasa tayamum. Katiluna wal ihtiyaju ilaihi liatosi hayawanin muhtaramin kusabab priyogi hayawan anu dimuliakeun ku sara priyogi kana eta cai urang aya cai sakedik teras upami ku urang dianggo teras hayawan nu dimuliakeun ku sara halabhab haus hoyong eueut upami dianggo abdas eta hayawan maot upami dianggo dipasikeun ka hayawan urang teu tiasa abdas maka urang tiasa tayamum. Urang haus aya cai sakedik waktosna netepan urang hoyong abdas dianggo abdas urang haus urang maot saupami teh ngadoreksakeun ka urang upami ku urang dianggo eueut teras teu tiasa abdas maka urang tiasa tayamum. Ghairul muhtarami sanes hayawan anu diharamkeun nu anu teu dimuliakeun ku sara sabaraha hiji cenah eta aya 6 hayawan anu teu dimuliakeun ku sara teh tarikus shalah kaiyana jalmi nu ninggalkeun salat naudzubillah nya jalmi anu ninggalkeun salat eta jalmi anu teu dimuliakeun ku sara nyaeta nu diharamkeun upami di dieuna mah di mananya tah di dieu tuh wa huwa malaikum qasdu nyaeta anu teu haram jadi dina anu halal dibunuh. Dilajeng mana tadi wazanil muhsanu kaduana jalmi anu jinah muhson nauzubillahnya jinah muhson teh nyaeta jalmi duanana istrina tos nikah pamagetna tos nikah istrina gaduh caroge nu sah menurut agama si pamagetna gaduh bojo sah menurut agama dina pernikahanana teras si pamaget eta sareng si istri ieu teh jinah disebutna jinah muhson duanana tos nikah. Nah nu katiluna nyaeta nu tekeng dipasieun teh di dieu ghairul muhtarami sitatuna eta jalmi murtad. Jalmi murtad mah dina hiji keterangan layak dibunuh. Kaopatna wal kafirul harbi nyaeta kafir harbi aya kafir demi aya kafir harbi di dieu teh kafir harbi teh nyaeta kafir anu ngamusuhan ka urang gaduh cai sakedik aya kafir anu ngamusuhan ka urang haus upami ku urang teu dipasieun eueut eta pasti bakal maot upami ku urang dipasieun eueut eta bakal ngabunuh ka urang nya entos we caina anggo eueut ku urang urangna tayamum tong dipasieun upami dipasieun teras jag-jag deui ngabunuh ka urang nu bakal maot. Salajengna wal kalbu ukuru gogog anu galak gogog deh teras haus upami ku urang teu dipasieun cai maot tapi upami dipasieun cai ngagalak ka urang maka tekeng dipasieun oleh hinjiru sareng anu kagenepna nyaeta bagong tekeng dipasiehan cai. Lajengkeun paslun ari ieu hiji pasal martelakeun syarat-syaratna tayamum. Nya ieu pasal nu martelakeun syaratna tayamum surutu tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum eta asyaratun aya 10. Eta asyaratun aya 10.
ayakuna kahijina kedah aya tayamum teh biturobin ku taneuh nya piraku tayamum ku cai da kedah ku taneuh namina ge tayamum sabab teu aya cai teh ya sabab aya 3 perkara nu tadi wa ayakuna sareng kedah aya naon aturabu eta taneuh teh tohiron anu bersih kedah aya taneuhna teh nu bersih wa alayakuna sareng teu kengeng aya eta taneuh teh musta'malan nyaeta taneuh anu musta'mal anu kantos kaanggo wa alla yukhalitahu sareng salajengna teu kengeng kacampuran eta taneuna teh si eta taneuh dakikun kacampuran ku tipung wanahuhu atanapi lian ti tipung bade ku aci bade ku naon bae ku gula halus nya teu kengeng lajeng wa ayaksidahu kalimana neja atanapi nganiatan urang tayamum wa ayam saha sareng salajengna kagenepna teh ngusap kedah ngusap wajhahu kana raraina eta jalmi eta eman wa yadaihi sareng kana 2 pananganana bidorbataini kalayan 2 usapan wa ayyujila sareng kedah naon wa ayyujila sareng kedah miceun an najasata kana najis awalan dina ngawitanana lajeng ye wa ayyajtahida sareng kedah ati-ati pil kiblati dina mayun ka kiblat qoblahu sateu acan tayamum wa ayyakuna sareng kedah aya naon atayamumu eta tayamum teh ba'da duhulil waqti sabada manjing waktos sabada lebet kana waktosna tepan wa ayatayamama sareng kedah aya tayamum eta teh likulli fardin dina saban-saban fardu janten tayamumna teh dina saban-saban waktos jadi tiap sakali waktos sakali tayamum 5 kali netepan 5 kali tayamum pasun ari hiji pasal surutu tayamumi nyaeta sapasal salajengna martelakeun perkawis syaratna tayamum eta aya 10 nya asyaratun aya 10 ayakuna kaji aya biturobin ku taneuh nyaeta nu kajina mah kedah ku taneuh syarat tayamum nu kajina kedah ku taneuh salajengna wa alla yakuna sareng kedah aya aturabu tohiron nyaeta taneuhna teh anu bersih wa alla yakuna mustamalan sareng salajengna teu kengeng taneuhna teh anu mustakmal dina hartos kantos dianggo atanapi kacipratan kakeunaan ku taneuh nu ku urang kacanak teu kengeng teras wa alla yukhalitahu dakikun wanahuhu sareng salajengna teh teu kengeng kacampuran si eta taneuh teh dakikun punten sanes ku daki tapi ku dakikun teh tipung
atanapi wanahu salian ditipung sapertos aci atanapi beha saupamina teh atanapi gula halus gitulah. Teras salajengna teh wayak sidahu neja urang niat tayamum udah niat sanes puspos gitu sanes asal nyenak tanuh diusap-usap sanes kieu tapi urang kedah niat tayamum. Salajengna urang tayamum teh wa ayam saha wajahahu wa yadaihi nyaeta ngawasuh raraina sareng dua pananganana bidor bataini kalayan dua usapan. Sareng salajengna wa yujila najasata awalan sareng kedah marasihan. Marasihan naon marasihan najis dina awalna sarta can urang tayamum teh si najis eta teh kedah diberesihan ku urang teh nya. Teras urang kedah hati-hati wa yajtahida. Kedah hati-hati pil kiblati urang dina mayun ka kiblat. Qoblahu sarta can tayamum teh urang mayun ka kiblat nya urang teh kedah mayun ka kiblat. Wa yakuna tayamum sareng kedah aya ieu teh tayamum teh salajengna teh ba'da duhulil waqti. Janten kedah aya urang tayamum teh satos manjing waktosna lohor urang tayamum di dinya waktosna lohor. Sareng nu kasapuluhna wa aya tayammama likuli fardin. Si tayamum ieu teh setiap waktos urang lohor tayamum asar tayamum magrib tayamum isya tayamum subuh tayamum upami tilu sebab eta cumpon nya urang teu tiasa sapertos abdas urang abdasna jam 11 saupamina teh tepan lohor jam 12 duwi ka asar jam 3 setengah 4 urang teh can batal tiasa asa urang tiasa ngeker tina batalna abdas tapi upami tayamum mah teu tiasa sawaktu-waktu upami urang tos manjing waktosna lohor maka urang tayamum kanggo lohoreun urang tos manjing waktosna asar urang tayamum kanggo asareun tah eta panginten sakedik pawargi pembahasan anu salajengna dina waktos anu ayeuna kahiji tame diaoskeun sabab-sababna kengengna tayamum dilajengkeun kana syarat-syaratna tayamum. Hapunten boh bilih mah naon lepat ngaoskeunana lepat ngahartoskeunana hapunten anu kasuhun mugi-mugi sing ageng mangpaatna khususna kanggo sim kuring umumna kanggo palawargi sadayana bilih maya kakirangan nyuhkeun ditamihan sakali hatur nuhun di sim kuring teu keng hilap like comment subscribe and share. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.